Mini vlog keseharian tukang layangan mun keur aya di imah. Assalamualaikum dulur. Jadi tadi videona mah urangnya mini vlog deui nya eta aya mah urang beberes kamar paraginya nang layangan ejeung urang ngagawean rarancang nu geus aya. Kan judulna ge mini vlog jadi aya mah urang ngagawean rarancang nu geus aya ejeung urang beberes kamar heula ieu teh urang bebereskeun lah mejana urang angkatkeun heula keluar soalna pan urang teh rek nalian rarancang rek ngagawean rarancang soalna ieu teh aya rarancang nu geus meunang ngarawutan. Jadi karek kapi gawe ayeuna heueuh kusabab deui ieu teh aya layangan jang pesenan heueuh biasa we jang barudak kitu hiburan. Mata gaskeun heueuh pantau terus ieu videona ramekeun ieu videona tonton ieu videona sampai ke akhir tong poho dipencet jempolna tong poho di follow akun urang. Tur nuhun pisan ka dulur-dulur kanu ngasupport we kana video urang kanu nonton we video urang The Best Day International jang dulur-dulur nuhun we urang teu bisa nanaon deui saukur minta nuhun ka dulur-dulur. Kieu we meureunnya pagawean tukang layangan mah sapopoena teh ngomera rancang we mun teu ngomera rancang nya kitu teh we layangan di kertasan atau mulas kitu teh we ari pagawean tukang layangan. Lamun teu kana rancangnya naon deui ari lain sare meureunnya geus udang sare teh teh ngomedi rancang kitu teh we meureun sapopoena teh ieu mah sambil bercerita-cerita sambil ngobrol-ngobrol we atuh dulurnya. Kesal we atuh ieu mah ngagawean rarancang teh jeung dulur lamun kesal tonton ieu videona atuh meh teh kesal kitu. Da mun dipikir-pikir mah ku urang kitu nya mun gawe ka kota urang teh da sarua keneh biaya hirup teh kumaha di kota ayeuna urang mun nyieun layangan kieu nya lumayan nyieun layangan oge sarua jeung penghasilan awas sarua juga di kota gitu. Asal bisa ngagaweana, asal bisa ngelola duitna, asal bisa nabung duitna, asal bisa ngamanfaatkeun duitna gampang di lemur oge teu kari kudu ka kota ari usaha mah kitu ari kerja jajan-jajanan mah di imah. Tah dulur singkat cerita ieu naliana geus teh beres ye tinggal naon cenah aya nama tinggal nalian rancang anu urang sabab nalian rancang anu geus beres tuh nya da saeutik aya nama tinggal bagian anu urang adueun urang ieu mah petingan khususon ieu mah moal dikawasakeun pokona mah ieu mah khusus diadukeun jeung urang pokona mah tonton video urang salanjutna saterusna nuhun dulu. Tah ayeuna tinggal bagian rancang anu urangeun teh tuh urang pigawe opat siki we ketang tadina rek 5 siki cik urang teh mending opat siki loba teuing 5 siki. Jadi mah opat siki we kitu dipigawe tah ayeuna tinggal bagian ngabolaan heula jejangkung soalna teh jejangkung teh urang makan di kieu heula dibolaan heula. Tanggeus dibolaan mah engke tinggal nali beuheung we jang-jang jejangkung disatukeun anjay menyatu dengan langit menyatu dengan jang-jang kitu teh we jeung kamari ge loba nu nanyakeun cenah mang kumaha carana eta nalian beuheung nalian jejangkung cenah kitu teh we ari naliana mah urang ge sarua-sarua keneh matak ieu kudu dulur tonton ka akhir videona meh apal cara nalian urang. Ieu videona sugan aya manfaatna jang dulur ieu mah nu manfaatna we cokotan anu gorengna mah entong dicokot kitu anu manfaatna we hungkul. Tah singkat cerita ayeuna geus beres nalian beuheungna tinggal ngabolaan rarancang. Jadi ayeuna mah urang mereskeun petingan anu urang teh lah pokona mah ieu mah rarancangna ge Madodet Day International anu panggerengna teh ketang ari gareng-gareng ting memejeuna we kitu ari jang aduan urang sorangan mah. Kan anu sebelumna mah eta mah jang jualeun ayeuna mah ieu mah jang pakeun mata urang nyieun opat siki oge kitu kan amun jang pakeun mah opat siki atau 2 siki atau hiji kitu teh we saeutik nyieunna tong loba teuing. Lamun disakalikeun mah kitu ari jang aduan mah alah kumaha cangkeng teh nyeri. Tah kitu dulur kusabab ieu nalian rarancangna geus teh beres tinggal naon cenah tinggal bagean ieu naon teh ngertasan layangan. Ngertasan mah engke lah mun daek kusabab ieu teh geus rada capek cangkeng ge geus rada panas pokona mah nuhun pisan kanu geus tonton video ieu nuhun pisan kanu geus support kana video ieu nuhun pisan pokona mah sakali deui ka dulur kanu ngasupport we kana video urang The Best Day International pokona mah tungguan video-video urang selanjutna tungguan inspirasi urang selanjutna sok ieu omat ramekeun videona jempolan eta tong poho dulur bagi-bagikeun share-sharekeun ieu videona dulur sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh omat tong poho eta dipencet jempolna dulur.